Kiwari mah kasakit loba rupana. Ayeuna geus torojol deui kasakit anyar anu asalna tina virus nyaeta corona. Atuh rame jadi catur, matak ibur salelembur, ear sejajaga. Hayu geura urang titenan gejala-gejala nu karaos ku jalmi nu kasarang virus corona. Nu kahiji nyaeta hareeng. Terus batuk sareng salesma, nu katilu lalungse, nu kaopat eungap, nu kalima uuseupeun atawa nyeri ti koro. Jadi kumaha wae nu kedah ku urang lakonan pikeun nyahareupan ieu pandemi teh? Hayu urang titenan lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun nyahareupan pandemi COVID-19. Nu kahiji, teu kenging ngusap larai ku panangan anu kotor, kedah ngawasu panangan heula. Nu kadua, basuh panangan sing bersih nganggo sabun atawa tiasa oge nganggo hand sanitizer. Nu katilu, ulah hilap nganggo masker. Masker kain kanggo jalmi nu sehat, upami masker bedah mah kanggo anu teu damang sareng tanaga kesehatan. Nu kaopat, upami tos aya gejala corona, usahakeun nganggo masker supaya teu nularkeun ka nu sani. Nu kalima, di bumi oge kedah aya kagiatan anu mangpaat kanggo kasehatan, nyaeta olahraga teu kenging ngedul. Nu kagenep, awas ulah ruang riung, kedah ngajagi jarak sareng batur kurang leuwih 1 meter.